kau gini lah. Nah, bet amak-amakan wae kau Ugun. Kain sudah seri jawab. Naon? Kau Ugun nah bet amak-amakan wae. Masalah tentang Masalah naon. Naon, masalahnya naon? Anjing gitu. Yung wanita tenggal wae kau Ugun naon, tenggal wae kau Ugun. Kore baheureuy we atuh. Ge bajuna kok ya udah. Nah, no. Itu tahu betul. Eta kau Ugun nah bet amak-amakan wae. Kain sudah seri jawab. Iya. Mas sedil paling sedil. Sidil udah sidil. Sedil. Masana datang Hayang naon mareng teh? biasa sen Biasa sih. CET. Ai heureui mah heureui nya Ugun, entong ketungan teugeul nyawa. Ya, udah sekali-kali deh nya. Oh, kayak heureui mah heureui wae. Kedah deui gitu. Mual. Nah, Bon mama ya Bon. Iya. Coba nyangut no ai. Ini udah tuh udah. Ya udah nyetak tuh. Nya nyarian kumaha gitu. Tuh yang anjing. Oh. Iya. Kapan iya? Gitu. Bon. Sese Bon bajuna. Ih. Madang mun madang di cibit nyeri teh. Ngeri. Ah, Ugun ge nyerieun sami. Teu kengen. Kain seri. Ulah gitu. Teu kengen mal teungeul. Kalau mareng acting atau asli itu? Asik. Kata salah kata gitu. Ake ngeleko kai. Cik, madang. Sudah itu. Sudah mau itu. Ngamuk. Kau Ugun nyukeun dia punten. Cing laras itu. Bun, Bulan. punten. Mangga. Cinta di geblok mangga asik teh. Ge sundak-sundak deui. Ase gitu. Nah, siapa lu ngomong anjing? Ada tarikan kumaha? Apa? Udah yakin. Nyarosna ada tarikan gitu. Entong. Ya, soal atuh sing laras nyukeun dia Bun, Bulan. punten. Mangga. Mangga kepayun seteh. Namina teh anjing. Omong. Da, amak-amakan wae. Ada kamari bukan teh kunaon. Hayang naon teh. Oh, HP. Lain ada urang ngipi madang ki. Hai, urang ngipi sesalean. Terus kumaha? Aya di bangsat Bangsat bas mobil maling mobil. bangsatnya mirip gitu. Mobil Nah, ngamokna ka Ugun. maling juta. Uangna duitna. Lain kamari amak-amakan kunaon mah ada. Kayak tahu. Yuk. Eta amak-amakan kunaon kamari. Kamari amak-amakan di dia Kamari kunaon. amak-amakan ka Ugun. Yuk. Kaleng. Teu Kamari di dia. Kamari madang hayang naon kamari amak-amakan teh. Porewek, bro. Teu kamari ka Ugun. Kamari madang ka ditu euy heula kan amoy. Terus euy di ka dia amak-amakan hayang naon. Kawin euy. Lain. Kamari dia dan HP-nya. Namut we, rek namut mah tuh. Ugun. Kamari emang Kan hayang mana bae. gaduh HP teh. Ngan manda mah kitu sok dibubeut-bubeut di payun ge. Mata kamari teh kodak pagi kuakus. Nyarios kata amoy jeung Aigun simpen di teh amoy tong kumang adeng. Bon. Bon bisa dijual kemarin belikan beas. Bon. Ya udah mah kilo kurang ke. Lain kemarin amak-amakan kunaon kamari. Kali adang kado tuh eta mah Karo ide nah tamu-tamukan ka Ugun. Kunaon? cek am-amakan udah mana Kamari amak-amakan. kiki naon anjing timbul Amak-amakan deui mah. moal Gede kos tadi gede amak-amakan tadi. Komo kuplak-keplak mah tinggalikeun we. Ada geus nyarios jeung teh amo jeung Aigun. Disugu pernah sih. langsung ku suku awi atuh siapa lah bawa omonnya Di bibir kuplak-keplak deui mah tinggalikeun. Kalian tah tahu ge siapa? Kuplak-keplak deui. Padahal eh tunggal-tunggal deui mah ka Ugun. mua bager udah Kali.
Udah geus nyarius jeung teh amoy jeung aya deui jeung aya gue. Alah. Tinggal tunggal deui tinggalikeun di dieu. Komo kamat bari kieu mentong mana nangeuy mah. Entong. Udah gudut banget tadi. Siang niki gudut Oke gue. Jadi bejaan kalau teh gitu. Ulah pada. Ulah di luar maksudnya nangeuy. Depan bae anjing, depan. Saya lo bawa omong anjing. Gudut gudut. Si anjing. Baik kuplak-keplak deh moal. Moal udah yakin. Aslinya moal. Janji itu janji. Dan jadi sumpah dan celi udah ge kai. Moal kieu deh moal nangeuy deh gitu. Motor anjing saya tengkeun ngapa kula. Ulah. Amangeun. Saha gun tong di pasian wantun teuing si Madeng gun. Apa? Mangga deh hampura. Ingeun dah aam. Aing Madeng mun amek-amekan capek teu. Capek. Nah, atuh amek-amekan wae. Teu ngarti udah iki. Cing sidik amek-amekan. Aing Madeng sok nuang gaang barang. Kada di nuang gaang. Oh. Dan apa sih selikeun lagi? Nuang gaang muka-muka. Hai, seselian. Udah. Udah maaf udah. Udah itu naon? Itu Gaang. Oh yang Hoyong gaang. Seprit. Sepit. Tah ini mana tadi? Sudah main. Iya. Yang kopi. Udah yang kopi dah. Mana udah? Dah. Iya, kok seprit bieu. Yang kopi je. Damakeun je. Tok bayar lah ke rumah Madeng eta. Anjing Bayar heula ku eta. coba aja. 75. Hase oje. Udah, budak udah ih. Udah ya udah. Bade meser kopi atau mayar? Iya, yang iya. Kopi mua kopi. Muah. Rek kumat. Kali mayarnya ning nyerang. Ning menyerang sekalian. Daripada amis. Daripada mayar mending nyerang. Bon mama ya, Bon. Aya. Cinta aya mama teu. Aya. Bapak. Aya. Oh, iya ke. Madang. Oi. Ugun teh patah hati deui. Ugun putus deui jeung kabogona teh. Kusaha. Kabogona diputuskeun. Nah, Kumaha ada enak pasian papagahan ugun ngarah awet bobogohanana. Bobogohana sok papagahan balik pesan. Bun. Bulan. Kumaha carana ngarah awet bobogohan. Cinta keula, Bon. Delepun mata abi. Eta lagi ningali. Bon. Bulan. Bon. Ayo. Ayang kawit teh. Hayang kawin mah. Tenan ugun Udah hayang sami. Udah hayang sami, udah hayang sami. nya. Mah ada makan awet wae bobogohan. Nya. Ugun mah geus putus deui wae. Nya. Tah pasian terang kumaha papagahan ugun bobogohan awet. Kumaha yang awet pada. Kieu. Serius we papagahan. Wah, udah. Nya, sok. Kieu udah iki. Pasian carana. Iki Buruk entot. bertunu. Kan cepet lah baun. Nya eta kaburu tunuh ugun. Nah, iki udah entot. Sadayana tos. Terus. Panjang Basli. panjang teuing. Eta mah aya naon? Eta mah kawin. Di badah. Kawin mah ibadah sadaya ge. Tun, bebas hayang kawin teh. Kan tenan. Maut deh hayang kawin. Hoyong. Siap. Ke kawin domba tuh. Gilakakeun batur. Dandang setegengeun aam anjing. Madang Oi. ugun. Apa? Awet bobogohanana. Ugun geus waktuna da goreng katinggalan. Heeh. Wae mah geus waktuna mah pasian terang ngarah awet bobogohanana. Pasian terang kumaha ada. Madeng mah awet wae di dieu mah pegat wae. Wae ngan rajet. Tah kabogo si Diman. Sanes. Si Diman anak Ugun pasian terang ngarah awet bobogohanana gitu. Iya putus wae teh kamari putus. Putus we haban. Ada madeng mah awet pan ti kamari teh. Ngan rajet. Awet aja. Ugun mah bener kan ponok wae. Pondok wae. Jampean Kudu kumaha? Bon kieu bon. Kumaha Den? Dan Aden. Nya adeng, sok deung. Aden, sok Aden. Sok madeng. Kumaha buru? Kawin isukan. Isukan kawin ke anjing tabo opat.
Jeung saha? Doma atau di situ loba omong anjing. Aam kawin jeung doma. Tapi da ginus. Ayo. Bun mama ya. Aya ieu madang. Mama ya teh. Bogohan teh putus wae Oh, kumaha. Eta ubun mau bogohan ponok wae umur. Panjang papasan kumaha Arah panjang kumaha carana arah awet? Aya. Kumaha? Dah di kawin ya isukan. Udah. Kudu kumaha mah panjang awet teh mah awet. Kan udut heula, goblok udut. Ngerokok. Geus urudna teh. Ayo mana bisa ngobrol serius teh? Biasa teh. Bisa. Ya sok atuh sing serius kayak ngobrol jeung ungguan. Tuh, Bawaan kulan. cinta ke deng sok Deung kulan deung. apa? Ieu teh Apa? bobogohan teh awet rajet. Wah, susi udah. Motong. Usi aing. Awet rajet kumaha yang awet? Anjing, Hayang sia. awet bobogohan. Bener bae aam nih. Kumaha? Ken aya kawin di situ udah ke hayang panyalon panyalon Nah, formalin lain panyalon goblok panyalon asih teh paralon. oh coba omongan sih Oh yang ngawet mah kan paralon. Puguh. ngomong gujut we gujut udah Di kamar teh putus-putus di kamar teh. siapa itu putus asa Eleh kumaha adeung ka dieu teh loba awena. bon Kulan. coba gaya siapa loba udut we seket tokona Hayang awewe. anjing siapa loba mau ya gawin di guna aam Madeng mah awet di kamar teh awena kada namahan lain urangan. iraha bieu Di kamari loba. sia loba omong kau ke kawin di situ Iraha. esok Jeung saha kawinna? samin anjing geus Jodohna ge. hayang naon Hayang kawin. kawin Hayang domba atuh Kukuh. kekeh lembu Terakhir ayo mana biasa nyanyi pok ame-ame. Nyanyi pakame-ame. Ame-ame. puk ame bila puk demen saya pakai kasih bila omong anjing teh